Astagfirullahaladzim. Aliran. Nah, iya. Perusuhan di mana-mana ge asal usul jelema mah tina monyet. Tina monyet? Monyet berevolusi jadi jelema purba. Lacan. Siap. Kok parah. Kunaon sababna? Cek beja mah tuh. Pemuda eta teh kemari melakau gagal. Ayeuna tatanen gagal deui. Cing sababna. Pupukna meureun teh cocok. Astagfirullahaladzim. Aliran. Nah, iya. Perusuhan Teh di mana? di Lebak. Aya naon di Lebak? Lalajo. Lain ulah ririungan ane teh keur corona. Lain liliungan. Anu maot awewe. Dibubuligir jika nama korban pemerkosaan. Oh no. Korban pemerkosaan? Heeh. Dapat apa pemerkosaan? Tinggal cangcut hungkul. Tinggal cangcut hungkul. Heeh. Innalillahi. Eta di kakarunya. Coba awewe-nya, Bos. Awewe. Cangcut hungkul deh. Heeh. Ya Allah. Cing kira-kira eta motifnya naon, Bos? Mun teh salah mareta. Teh polkadot. Di sini mah bunga-bunga. Maksudnya lain motif cangcutna pembunuhan anak. Hei. Wah. Seungitna mah bala-bala. Bala-bala. Waduh, jam buka. Yang buka cuma nyanjang ayeuna. Nyatek ayeuna. Gitu puasa. Atuh banyak teh tara. Berita HP. Aya pemuda gering dibawa ke rumah sakit. Kunaon? Cenah mah pemuda teh bisa itu lacan. Siap. Kok parah. Kunaon sababna? Cek beja mah tuh. Pemuda eta teh ngabohongkeun puasa. Jika menang ajab sia. Kemana, Bon? Erek tukang dagang lu tadi. Iya, bala-bala kan lo pake nih. Ente, urang sini kena adab, boy. Urang beli bala-bala 12, ngakuna 10. Bah, naon yang? Nanya, Bah. Nanya naon, nanya wae sama. Ari asal usul sia. Sia. Teh sopan sia teh. Ari asal usul jelema Bah teh di mana? Nah, ai maneh. Nu kitu-kitu ae teh apa? Gitu apa ya apa, Bah? Tentang janggotan gitu-gitu apa? Ya, Ari asal usul manusia teh asalna teh jeung ti Nabi Adam jeung Siti Hawa. Terus kumaha apa? Da asalna teh Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ayana di surga. Sabab digoda ku syaitoni rojim, ku setan. Di tengah dahar buah wuldi. Eta teh. Tapi naon teh? Aduh aing paingan adeul.
diturunkan ke dunia tak alhasil merenan anak incu turunan Nabi Adam teh termasuk kurang aya ayeuna di bumi gitu Itu jauh lah lakonnya bah. wah jauh atuh berapa juta tahun gitu tah Abah apalannya kan sejarah Lah, Abah. Leng. Di mana-mana ge asal usul jelema mah tina monyet. Tina monyet. Monyet berevolusi jadi jelema merubah aya Pithecanthropus erectus, ayam Homo sapiens, jeung sajabana. Nepi we ka ayeuna jadi jelema. Kumaha? Ke. Abah liur. Cek Abah asal usul tina Nabi Adam jeung Siti Hawa. Cek si Asun tina monyet. Mana nu bener atuh Abah? dua nana ge bener Ari Abah mah nerangkeun asal usul Abah ti Nabi Adam ai si Asun mah nerangkeun asal usul si Asun Bah, berarti asal usul si Asun teh tina monyet Kunaon jeung Beng? gagal deui. Eta geus gagal deui wae. Kunaon atuh? Bantuan Asun aing geus. Kamari merak laut gagal. Ayeuna tatanen gagal deui. Kieu sababna urang. Pupukna meureun teh cocok. Cek patane ge sarua cocok pisan ieu mah pupuk jang tatanen. Anger we gini hasilna mah butut. Meureun taneuhna meureun. Tanahna alus. Ieu panen menang 1,5 ton. 1,5 ton. Eta geus alus atuh. Heeh, tapi pada rait. Aitnya. Buah naon atuh? Sepugu urang teh melak paria. Beng. Karya mah lain di tanen teh. Di dangdanan. Waria eta mah